Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di pamirsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik. Anu dina danget ayeuna simkuring baris medar dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Sisa Beulah. Pamirsa bade ngemutan anu teu can subscribe bangga diantos subscribe-na, like, share, sareng komen, oge loncengna dihurungkeun. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan dongeng tina bahasa Sunda anu judulna Sisa Beulah. Di hiji lembur di sisi gunung anu katelah lembur badungkuk aya hiji jelema anu kacida anehna. Budak lalaki keur meujeuhna berkasentreng anu matak disebut aneh teh kulantaran awakna ngan sabeulah. Anu matak disebutna oge sisa beulah bae. Teu nyerahoeun kana ngaran sabenerna mah. Ti barang lahir awakna sabeulah teh kabehanana beulah katuhu wungkul saperti anu meunang meulah dua bae. Sirahna, ceulina, paronna, irungna, sungutna, beheungna oge ngan sabeulah. Dadana, beuteungna, bujurna kitu deui leungeun jeung sukuna ngan sabeulah-sabeulah deui. Tapi hirupna mulus taya kuciwana. Sisa beulah hirup jeung indungna da bapana mah geus maot. Sanggeus sisa beulah sabawa mindeng nanjakeun ka indungna. Naon sababna manehna boga awak anu henteu parok jeung batur. Indungna henteu bisa ngajawab da memang henteu nyaho pijawabeunana. Manehna ngan ukur bisa ngalimba ngarasa sedih nenjo kaayaan anakna. Sisa beulah terus nanya ka indungna. Antukna indungna ngajawab, Ujang mah geus kersaning pangeran bae, geus kitu dikersakeunana meureun. Sisa beulah henteu sugema ngadenge jawaban indungna kitu teh. Lamun nya kitu mah kuring kudu nanyakeun ka pangeran bari sakalian menta keadilanana. Kuring hayang boga awak anu bleger. Tuluy atuh sisa beulah teh nanya deui. Ari pangeran teh kumaha rupana jeung di mana deui ayana mah? Indung sisa beulah ngajawab satimu-timu. Pangeran teh cenah anu pangkawasana. Ari kana rupana mah aya nu nyahoeun. Kitu deui tempatna. Sanajan ngan hiji pangeran mah henteu dua henteu tilu. Tapi bisa aya di mana-mana. Ngadenge jawaban indungna kitu sisa beulah jadi tambah penasaran bae. Tuluy bebeja ka indungna yen manehna arek indit neangan pangeran. Manehna janji moal wakabari ka lemburna lamun tacan tepung jeung pangeran sarta awakna bleger sakumaha jalma anu lian. Tadina mah indungna teu mikeun ngan kulantaran sisa beulah keukeuh bae. Akhirna indungna teh ngidinan oge. Isukna isuk-isuk pisan sisa beulah geus indit make baju weuteuh baju anu ngan sabeulah. Mawa bebekelan disorendang kana koja. Ari leumpangna aclog-aclogan kawantu suhuna ngan sabeulah teh. Leumpangna terus maju kawetan. Ari anu dijadikeun patokanana nyaeta tempat medalna panon poe. Da ceuk pikiranana ari leumpang teh kudu aya patokanana ambeh henteu sasab. Sainitna sisa beulah neangan pangeran indungna henteu kendat-kendat ngadoakeun kalawan hate anu ikhlas sangkan anakna anu batan sakitu warugana aya dina pandang tayungan mantena. Salamet di perjalanan, salamet nepi ka tujuan sarta bisa ngahontal anu diangen-angenna. Gusti mugi anjeun kersa maparin pitulung kapun anak. Kitu gerentesna beurang peuting. Utamana mah sabada salat anu 5 waktu. Sisa beulah terus leumpang mileuweungan mipir-mipir pasir, mapai-mapai jungkrang. Bajuna geus sarwek teu mangrupa, sarwek balas ti kararayet jeung dekil deui. Lamun ti peuting sarena dina batu lempar atawa neangan cadas ngampar anu luhur. Tara sare dina dahan da teu bisa naek.
daharna sakapanggih-panggih di leuweung, bong borosan, bubetian, atawa bung buahan anu sakirana bisa kahontal kumanehna. Sanggeus sababara poe lumampah, sasabelah can bisa papanggih jeung pangeran, tuluy bae atuh mujasmedi dina batu lempar. Pikiranana ngalayang, natanyakeun pangeran, di mana atuh ayana pangeran teh? Ceuk indungna pangeran teh anu pangkawasana. Naon atuh anu pangkawasana di alam dunia? Breh manehna ningali panon poe. Lah meureun itu pangeran teh panon poe. Moal salah deui. Ceuk si sabelah dina jero hatena. Panon poe nu pangkawasana di alam dunia teh sakur makhluk anu hirup mika butuh panon poe. Tong broning jelema tatangkalan ge butuh. Buktina bae petangkalan di leuweung katembong pisan bedana teh anu katojo ku panon poe jeung anu henteu. Anu teu katojo ku panon poe mah katembong teh keri kawas nu gering. Sanggeus boga pikiran kitu si sabelah sujud kana panon poe bari pok ngomong, Nun pangeran anu pangkawasana di alam dunia, mugi kersa maparin pitulung ka abdi. panon poe nembalan pokna. He manusia, kuring mah lain pangeran, sabab aya nu leuwih kawasa ti kuring, nyaeta mega anu ngadingding di langit. Cahaya kuring teu kawasa nembus manehna. Si sabelah pindah deui sujudna nyang hareup kana mega, pok ngomong, Nun pangeran anu pangkawasana, mugia kersa maparin pitulung ka abdi. Mega anu ngadingding nembalan pokna. He manusia, kuring mah lain pangeran, sabab kakuatan kuring henteu sabaraha upama dibandingkeun jeung gunung mah. Tah anu pangkawasana mah gunung. Si sabelah cengkat tuluy sujud deui, ayeuna mah nyang hareupna ka gunung. Pok ngomong menta tulung ka gunung. Gunung anu ngajegir nembalan pokna. He manusia, kuring mah lain pangeran, sabab kuring henteu bisa walakaya upama taneuh kuring dikorowot ku lanak. Tah lanak anu leuwih kawasa ti kuring mah. Si sabelah cengkat tuluy neangan landak, henteu lila kapanggih aya landak keur kukurumuyan dina rungkun saliara. Pok si sabelah menta pitulung saperti tadi, landak nembalan pokna teh. He manusia, kuring mah lain pangeran, sabab kuring oge sieun ku sakadang anjing. Kuring teu bisa nanaon mun diporok ku manehna. Tuh sakadang anjing rek minta tulung mah. Si sabelah indit deui neangan anjing. Di sisi leuweung aya anjing nu keur sare. Anjing anu dititah ngajaga huma. Pok si sabelah menta pitulung ka anjing. Sakadang anjing nembalan pokna teh. He manusia, kuring mah lain pangeran, sabab aya nu leuwih pinter ti kuring, nyaeta manusia nu jadi dunungan kuring. Tuh ka manusia rek minta pitulung mah. Si sabelah indit deui ka pilemburan, da cenah manusia mah ayana di pilemburan. Teu lila panggih jeung patani nu keur macul, pok si sabelah ngomong deui cara tadi. Patani tea nembalan pokna teh. Pangeran mah leuwih kawasa ti manusia, ti sakur makhluk nu kumlip di alam dunia. Pangeran anu maha kawasa mah ngan hiji, henteu dua, henteu tilu, komo loba mah. Tapi pangeran aya di mana-mana. Ngadenge omongan patani kitu, si sabelah ngarenjag kaget, bet taya bedana jeung omongan anu dikedalkeun ku indungna. Ayeuna ujang reka mana? Patani nanya, Rek nuluykeun deui neangan pangeran, sugan bae diparengkeun papanggih. tembalna. Jung ujang didoakeun ku Emang sing bisa papanggih jeung anjeunna,
Da katenjona ujang mah keyeng pisan. Si sabelah neruskeun deui lalampahanana. Dina hiji waktu manehna ningali haji. Eta haji gawe nangan ibadah bae. Salatna dina batu lempar sisi walungan. Sanggeus salat tuluy dikir mucol tasbih. Rengse dikir cong salat deui. Meunang sababaraha 11 rakaat. Tuluy zikir deui. Kitu jeung kitu bae. Ku si sabelah disampeurkeun. Barang ningali si sabelah kok haji nanya. Ujang teh saha? Di mana? Jeung reka mana? Si sabelah nembal. Ngaran mah si sabelah. Ari asal ti lembur Badungku. Di sisi gunung. Kuring teh puguh keur neangan pangeran. Atuh kabeneran Ujang? Cek eta haji. Lamun ke patepang sareng anjeuna pang nanyakeun ku Ujang ka anjeuna sabaraha hektar sawarga jeung widadari anu dicawiskeun pikeun kuring. Si sabelah nyanggupan terus indit deui. Di hiji tempat panggih deui jeung jelema. Eta jelema teh gawenangan ceuri bari nenda ampun ka pangeran. Ku si sabelah disampeurkeun, pok ditanya. Kunaon mang teh kawasnu kanyanyerian? Tembalna. Ujang, emang teh jalma doraka. Emang teh tukang begal, tukang rampok. Ayeuna emang tobat, hayang babalik pikir. Ari Ujang saha? Di mana? Jeung reka mana? Ngaran kuring si sabelah. Tembal si sabelah. Asal mah ti lembur Badungku di sisi gunung. Kuring lunta lantaran keur neangan pangeran. Atuh kabeneran Ujang. Cek urut rampok teh. Upama Ujang tepang sareng anjeuna. Pang nanyakeun, naha tobat emang ditampi? Upami teh mah teu ditampi, emang mah ridho, emang pasrah, najan kudu asup ka neraka oge. Sabab emang rumasa, jalma lamun mokot ku dosa. Si sabelah neruskeun deui lalampahanana. Barang nepi ka hiji tempat, manehna ningali 3 balong ngajajar. Balong anu sisi pada sisi caina pinuh. Ari balong anu aya di tengah mah caina saat. Kitu deui jeung laukna. Lauk dina balong anu aya di sisi mah rea. Rupana jeung baradag deui. Ari lauk anu aya dina balong nu tengah mah keur saeutik teh katenjona leutik deui. Henteu kungsi lila aya kajadian aheng. Lauk-lauk anu aya di balong nu sisi laluncatan ngaliwatan balong nu tengah. Ti balong sisi kenca ka balong sisi katuhu. Kitu deui balikna tinu katuhu kanu kenca. Ari balong anu di tengah mah dilibat bae. Dina ayana oge hiji 2 lauk anu ragrag kana balong nu tengah teh sok buru-buru luncat kana balong nu sisi. Si sabelah kacida herana nenjo eta kajadian. Tapi henteu kapanjangan. Buru-buru indit deui tidinya. Jog bae ka kebon awi anu kacida legana. Katembong aya jelema anu keur nuaran awi. Kesang luut leet dina sakujur awakna. Lamun awi anu hiji geus rubuh, pindah deui nuar awi anu sejena. Kebon awi teh meh beak satengahna dituaran. Awi meunang nuar patulayah di mana-mana. Si sabelah nyampeurkeun ka eta jelema. Pok ditanya maksudna nuaran awi. Anu ditanya ngajawabna bari ambek. Naha maneh make tunjuk tanya teuing. Teu nyaho aing teh. Keur digawe. Aing digawe ngapoe taya reureuhna. Sangkan aing katenjo loba pagawean. Nya keur naon nuaran awi sakitu lobana?
Tibatan ngajawab mah eta jelema teh kalah ambek bari ngusir ka si sabelah. Si sabelah indit tidinya bari hemeng. Ceuk pikirna aya jelema ku aneh-aneh teuing. Si sabelah neruskeun deui lalampahanana, mapai-mapai leuweung geledegan. Anjog kana hiji pasir, ngadon reureuh di dinya. Nyarande kana tangkal kiara anu gede. Tetenjoan plung-plong, katebat angin, ngahiliwir, aya ku nikmat. Manehna tangkal lenggutan, tunduh. Keur kitu kadenge sorak tan katinggal. Datangna kadenge ti madap papat. He sabelah, rek aya naon maneh hayang papanggih jeung kami. Si sabelah ngarenjag, tuluy sujud takdim, pok ngomong. Anjeun nu langkung uninga margi abdi yakin anjeun anu maha kawasa. Kahayang maneh boga awak anu bleger heug ku kami baris ditudunan. Ngadenge kitu si sabelah kacida bungahna. Nyembah acong-acongan bari nyebut nuhun. Nuhun Gusti, nuhun Gusti nu maha adil, sareng Gusti nu maha kawasa di sakuliah alam. Ras manehna inget kana papanggihanana, salila manehna lumampah neangan pangeran. Mung sateu acana abdi wangsul, abdi teh seueur anu bade ditaroskeun. Mugia anjeun kersa maparin terbuka ka abdi. Pok geura caritakeun, kapanasaran maneh teh. Barabat atuh si sabelah nyaritakeun papanggihanana salila manehna di perjalanan. Mimiti anu dicaritakeun teh soal balong tea. Eta teh naon maksadna? Cek si sabelah. Sora tan katinggalan ngajawab. Eta teh siloka lakuning hirup jelema. Jelema anu beunghar sok silih berean jeung jelema anu beunghar deui. Anu sangsara mah sok dilibat bae. Sanggeus jempe sajongjonan kadenge deui sora nu tan katinggalan. Eta oge nyilokakeun anu pinter silih simbeuh pangarti jeung nu pinter deui. Ari anu bodoh mah tara ditari ditakon, anu matak, anu beunghar beuki beunghar, anu miskin beuki tambah-tambah malaratna, anu pinter beuki tambahan pinterna, ari nu bodoh angger dina kabodohanana. Tidinya si sabelah nanyakeun kalakuan jalma anu hantem nuaran awi. Eta teh jalma anu hayang katenjo loba gawe bari jeung henteu nyaho tujuanana. Anu kitu disebutna pagawean mubazir. Sakur pagawean anu dilakonan teh kudu puguh niatna jeung tujuanana. Anu pang alus-alusna pagawean nyaeta anu niatna pikeun ibadah. Si sabelah inget kana amanat haji teh, haji anu terus-terusan salat jeung zikir. Pangapunten Gusti, sanes bade kumalancang. Abdi teh bade ngadugikeun amanat ti haji anu teu oleh salat sareng zikir. Saurna teh sabaraha hektar sawarga sareng sabaraha puluh widadari anu dicawiskeun kanggo anjeunna di akhirat engke. Cek si sabelah ditempatkeun keur manehna mah lain surga tapi neraka jahanam. Ceuk sora tan katinggalan. Eta jalma ibadah beurang peutingna teh malah geus bisa munggah haji sagala dibarung ku ujub, ria jeung takabur. Henteu bener-bener ikhlas niat ibadah ka kami. Anu kitu teh kaasup golongan jalma munafik. Didinya atuh si sabelah ditembongan neraka jahanam dieusieun haji teh di akhirat. Si sabelah bibiri gidigan bakating ku sieun. Sanggeus kitu si sabelah nepikeun amanat rampogrot anu tobat bari ceurik balilihan. Memeh aya jawaban ti soratan katinggalan, si sabelah ditembongan hiji patempatan. Patempatan anu kacida endahna
endah kabina-bina tayak babandinganana. Caina curcor, canembrang herang, matak tingtrim turut genah menyisinganana. Katembong pirang-pirang awewe ngarilis, arolin jeung arocon di patamananana. Pok si sabelah nanya. Eta teh tempat naon Gusti? Ayaku endah. Eta teh sawarga keur jalma anu tobat. Kami baris narima tobatna hijalma, tobat anu nya-nya. Terus jeung hate sarta henteu ngalakonan deui dosa-dosana. Si sabelah beuki yakin bae yen pangeran teh maha kawasa tur maha adil. Bluk manehna sujud bari muji keagungan pangeran anu merbeng alam. Kadenge deui soratan katinggalan. Jik ayeuna mah maneh geura mulang ka lembur, pamenta maneh ku kami ditudunan, geura tepungan indung maneh, sabab doa indung maneh anu ikhlas, anu jadi cukang lantaran pamenta maneh bisa tinekanan, disagigireun tekad maneh anu keyeng teh. Si sabelah angger sujud bari muji syukur. Dadak sakala awak si sabelah robah jadi bleger sakumaha umumna jelema. Malah papakeana oge geus robah deui. Anu tadina ngan sabelah jeung dekil teh jadi papakean anu weuteuh tur lengkep. Sakumaha ilaharna papakean jalma walagri. Si sabelah ceurik baka tingku bunga bari teu kendat-kendat muji syukur ka pangeran. Tetela di alam dunya taya anu mustahil upama dikersakeun ku anjeunna mah. Sanggeus sababaraha lilana sujud syukur, si sabelah cengkat tuluy indit di dinya. Anu kabayang ku manehna taya deui iwal ti indungna anu aya di lemburna. Indung anu ngadoakeun anakna kalawan ikhlas, doana tembus parat ka jabaning langit. Kadangu ku pangeran nu maha welas asih, manehna hayang buru-buru tepung jeung indung, hayang buru-buru ngarawu dampa sukuna bari menta dihampura tina sagala dosana. Tapi samemehna si sabelah nyimpang heula nepungan ka begal gerot anu keur tobat. Bagja temen, tobat emang ditampi ku anjeunna lantaran emang geus tobat kalawan ikhlas. Si begal sujud syukur terus nyarita dareuda. Duh, nyaan pangeran mah maha welas asih. Padahal emang ikhlas mun kudu ka neraka oge. Lantaran tina rumasa boga dosa salaput hulu. Tidinya si begal janji yen sasaumurna rek dipake ibadah jeung nyieun kahadean. Si sabelah indit deui tidinya nepungan haji anu beurang peuting ibadah. Pok haji nanya. Kumaha Ujang? Sabaraha hektar sawarga keur emang jeung sabaraha widadari cawisan emang minangka ganjaran keur ibadah emang. Si sabelah teu werat ngomong anu sabenerna. Pok bae ngomong. Pangeran mah emang henteu resepeun ka jalma anu munafik. Ngadenge kitu haji teh ukur bengong. Si sabelah buru-buru balik ka lemburna. Kacaturkeun geus datang bae ka lemburna. Si sabelah ngarawu dampa suku indungna, sungkem bari ceurik menta dihampura tina sagala dosa jeung kasalahanana. Duaan ceurik paungku-ungku, ceurik bunga. Komo indungna mah bunga leuwih ti misti lantaran anu jadi anak tina kanan kahayangna. Duanana terus sujud syukur muji ka pangeran anu maha welas asih. Si sabelah ayeuna geus walagri. Sanajan kitu ngaranna mah angger bae si sabelah teu ganti ku ngaran segen minangka pangeling-eling cenah. Sangkan henteu poho kana bibitan. Si sabelah kacida nyaheunna ka indungna, indung anu kudu dipunjung di dama-dama. Ceuk pikiran si sabelah, indung teh ibarat wakil pangeran anu nyata. Salila manehna kumelendang di alam dunia. Diropea tina si sabelah kenging seratan Yus Rusamsi.
para wargi mung sakitu anu tiasa diaturkeun kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten mugia aya manfaatna kaum urang sadayana billahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.